Pak, bapak, bapak, Naon mah gorokan wae jika nu keur dibegal. eta pangbener kencai. Mama terek mani di sana teu awak ih. Palingan asa bawa kalajeng kieu. Eh. Cantik. Geus milu heula we ka tetangga, mun teu kalebak we turun ka handap. Ari bapak, nang tetangga. Oke mama, tetangga ah. Iman jangan begitu. Tapi berdosa. Siapa ngerti-ngerti? Anjing kasal kitu-kitu wae sia mah. Eta we omekeun cai ya. Heeh, bawel ngomong wae. Kumaha ye? Iya we. Beli kopi atuh. Siap ya, goceng biasa. Kalam. Main naon goceng atuh. Iya, ini mah bisa aja preman ya. Nyaru warung. Mana Ustaz? Jangan naon dia. Balik ke mana, Ustaz? Balik ke Payun. Ya, kantor ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rot. Asa si Udin kan? Mana? Itu. Pang Medan. Oh. Den. Woi, mana euy? Ya. Ing awakna siga blog mintul ki. Goblok. Din. Dia. Rot, Din. Oi. Di mana? Mana? Biasa we, nyaba we. Ini barang pas gitu. Ya goblok bisa ledak. Ayo naon dia? Kenapa? Serius. Bener banget tadi. Tinggal juga. Mana? Di pas mana nganggarowan tadinya. Yang mani tadinya. Awewe. Ayo tuh orang tinggali. Oh, pangulana goblok ka awewe masih sama anjing. Mana, Din? Tuh, nari. Wah, anjing. Goblok. Tinggal we kan itu. Ih, udah ngerawe ya. Ya, deketan ah. Siap. Eta dia tinggal dirinya dia. Ayo Rat. Ayo kan dia. Wih, benar ah. Pak Ustaz. Ustaz. Kudir tah. Kudir, Pak Ustaz. Kudir. Mandi. Nong kendi ta. Istighfar sia teh. Nong sa mana eta? Teuing tah. Kudir, kudir. Dia Nong mana sama naon nih. dia? Orang kan ningali manu kurang mah. Ah, sia masih salahkeun saluarna kabeh ge lah. Ini tuh Pak Ustaz tapi mah gitu. Si rame kitu. Ada orang ngumpatna kira. Emang saha sih teh marani teh? Bener Pak Ustaz tuh. Kalau nama dia bilang kawul. Kopinya Pak Ustaz. Mun sakade tuh gelas teh makade tuh. Kanaon dia? Bapak, tibak. Ayo naon kitu, Pak? Oh jadi mana nih yang marah itu? Orang kata teh. Goblok sia teh.